sadaya wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Ayeuna teh nincak bagian ka 23. Para mitra sadaya, harita Akinu Lednad mapatahan ka si Komod, sangkan si Komod ingkah heula tiasa patempatan kitu. Maksad sareng tujuan sangkan si Komod ingkah tiasa tempat, gaya sanes pikeun nyegah bising aya cai-caah seuneu hurung. Itu maksudna Akinu Led. Samalah harita si Komod minta bantuan, Asidul Hamid mundur harita kebogaan sa. Lantaran budak Hamid mah ieu mah geus boga pagawean manehna mah. Kana naon we barang gawe sakira pagawean anu halal kitu. Ngahasilkeun tapi bari pagawean anu halal. Salajengna si Komod minta bantuan ka si Ibro. Ibro mah daekeun mangga urang teraskeun. Si Komod lain deui atoheunana ku ayeuna si Ibro daekeun diajak. Syukur euy lah kadewekna ge bunga pisan euy maneh milunganna milu teh bro. Duh. Kapadan teh jeung si Dul ge ari aya maneh mah dewek moal keung-keung teuing atuh. Aya batur rupakeun baku kumaha babakuna mah. Geus kitu pok si Komod nyarita deui ka Akinu Lednad. Jadi pokona mah teh lah uing teh aya batur keur nyaba tuh si Bro daekeun ki. Ngan eta mun bisa mah lah mun bisa nawar kitu maksud teh maksud uing. Nya matak naon uing nyaba teh ulah isukan atuh ki. Oh, naon alasanana pang nambung isukan teh mod. Oh, pan isukan teh poe Kemis. Poe nu nganu sajarah keur uing mah nyanyionna teh kawin ka Dedusen. Jadi uing teh hayang atuh nyaksian heula nu kawinan kitu. Mun poe Ahad batu ki atawa poe Jumaah lah uing ini teh. Keun isukan mah nyampeurkeun. Nempokeun we ti kaangangan penasaran atuh dah lah. Oh, pokona mah kumaha ki? Dina moal kira-kira lagi mun usul kuring kitu. Teu bisa euy. Tetep maneh kudu ini poe isukan. Moal aku diisukan ni jeung sama sakali aki jeung idinan pikeun maneh nyaksian kawinanana ning oneh ka Dedusen tak kitu. Beli kejem teuing atuh kieu. Padahal uing da moal naon tibang ti hayang nempokeun we wungkul di kalangan. Cing bejakeun ka uing naon sababna uing ulah nyaksian kawinan yang onah. Naon sababna ki? Si Komod dina hatena mangrasa keheul ku Akinu Lednad. Lantaran manehanna tetep kudu init isukan. Akinu Lednad samemeh ngajawab kana sakur kapanasaranan si Komod. Ngarengkap heula meuni lila geus kitu kalayan anca dareuda. Pok Akinu Lednad nyarita. Kieu mod anu amun maneh hayang nyaho mah euy. Mun maneh nyaksian langsung pesta kawinan antara Neng Onah nu dipicida ku maneh jeung Dedusen. Tah, Neng Onah ge pohara bogoheunna ka maneh. Aki saya bang aya kajadian teh dipiharep tak kitu. Ih, cenah kajadian teh dipiharep kumaha di Aki? Kieu mod. Mun ke Neng Onah atawa Nyi Onah nempoeun ka maneh. Bisa bae Neng Onah ninggalkeun kursi panganten. Malah bisa wae ngagajileng tuluy nyampeurkeun ka maneh. Tuluy ngagalentoran ka diri maneh mod. Mun kajadian kitu maneh bakal disangka ngacokeun. Saterusna maneh bakal ditarewak, bakal dibawa ka kantor desa. Engke maneh lamun tuluy dijagrakeun hatina mah didakwakeun. Maneh bisa dijagrakeun ka pangadilan. Tuluy unggah bae wacangan. Aki ge bawa ka ciwit kulit ka bawa daging aki ge. Bakal disangka tukang ngojok-ngojokan itu bener. Era aki janggul bakal kami bilangan mod tak itu maksudnya mah. Uing si Bro kana tangku bakal ka babawanya ki. Cek si Dul Hamid. Bisa wae Dul lantaran urang opatan teh. Mangrupa beungkeutan pohara pageuna hese rek pegatna hese rek pisahnya dulu. Si Komod meuni olohok. Nalika Akinu Lednad nu nerangkeun kitu alasanana. Mun manehna isukan nempokeun kawinan. Aki mah sarua jumlah maju kan jadi insu teh ari kitu mah carana ye kieu. Najan uing hayang nempokeun anu kawinan ge nempo panganten ge. Uing mah rek nempokeun awak, uing rek nyumput. Tuh pan uing ge bakal bari nyumput atuh Nyi Onah moal ningalieun ka uing atuh ki. Sabaikna uing bakal awas jeung siri ka Nyi Onah ki. Uing bakal nyumput palebah rungkun tanggal awi. Jelas Nyi Onah moal nyampeurkeun paling-paling ge beurit meureun bakal nyampeurkeun ka uing teh. Pokona mah nya keputusan Aki robah kitu. Ulah kitu teuing ki Aki sing boga perasaan atuh sing karunya ka uing. Pan Aki teh bae lagi ngora heula lin. Aduh, kumaha carana da?
waktu ke ngora meureun mun keur ada kapicang-cam gitu sanajan mane ngareng ceurik oge ceuk paribasana ceurik ngaluarkeun cimata getih tetep kaputusan aki mah bisa dirobah-robah mod dengekeun geura mod sanajan kumaha maneh moal kuat nyaksian kabogoh ngareneng jeung Den Husein maneh tangtu bakal ambek bakal nafsu mod malah teu mustahil maneh bakal lumpat ninggalkeun panyumputan tuluy ngarontok ka nyiona tuluy nonyo ka panganten lalakina tuluy mun geus kitu nyiona ku maneh dibawa lumpat dibawa kabur mun maneh henteu kaujag maneh selamat kumaha mun maneh beunang tangtu sadarea bakal kawiwirangan wirang ngaranna teh Aki jeung Sidul Hamid ge jeung si Ibro yakin bakal disakompet daunkeun kaciwit kulit kabawa daging bakal kabawa urusan mod tah kajadian kitu teh sama sakali teu dipiharep ku Aki pokona mah Aki mah hayang lauk caina herang laukna beunang mod di Aki mah mending ngarekeun ka bangsa cuy geuning ka wing dinya nyamoal atuh kina jer wing nempo ka nyona oge wing moal nyampeurkeun moal beunang oge marek ngaganggu marek ngarubiru wing boga agama atuh wing boga wilah ki munya wing kudu milampah pagawean teu bener mah pokona sing percaya ka wing ki moal pikeun kami lampah kitu ki ayeuna maneh bisa ngomong kitu mod tapi dina waktu nama dina prak-prakan nama maneh nempo panganten wah maneh kana tangtu bakal panas hate deui pila aku teu panas pila aku teu geuna euy mun maneh nempo panganten silih tepak silih usap tuluy silih huapan sangu tumpeng jeung bakal kakajap mun lain teu ngarasa panas teu ngarasa amek sarua we jeung ilain teh abnormal sarua jeung lalaki teu normal Aki ge percaya ngora pernah ngora keneh mod mangsa keur ngora biasana hese ngadalian hawa nafsu jeung kaambek kitu itu jadi wing teh kudu kumaha tuh kilah naon kudu dipilampah ku wing teh ki si komod bangun aral jeung keul pedah teu diidinan pikeun isukan manehna nyaksian rendengan nyiona jeung Den Husein Aki noledna nyerengeh tanda nu surti jeung ngarti kana kaayaan hate si komod mangsa ayeuna ari pokona mah mod maneh kudu ingkah ti lembur isuk-isuk keneh kudu beres indit mah ulah hayang nyaksian atawa nempo walimahan atawa rendengan antara nyiona jeung Den Husein mending keneh nyaba euy mending pohokeun heula nyiona maneh mending keneh neangan pagawean pan maneh geus dewasa ulah hayang ngaripuhkeun bae nu jadi inu kitu kaputusan ti Aki kalaya ieu kaputusan teh mutlak teu bisa diganggu gugat nah teu naon lah ari kitu kaputusan ti Aki mah ayeuna wing rek imah heula moal ngenong di dieu lah antara wing perlu pamitan keur jadi indung pokona mah isukan wing kudu irit kitu hitung perpisahan wing milu ngenong di mangkang komod lah cek Sidul Hamid hayu dul lah atuh dek nu aya euy wing rek ngenong di mangkang isukan orang bareng ini bari lempang isukan nyimpang ka imah wingnya naon kitu ge boro lah atuh nu aya keur dewek euy song si komod ngajak sasalaman ka Aki noledna bari pokna wing rek balik heula kilah isukan wing rek ninggalkeun lembur namun naon-naon bereskeun ku Akinya jeung didengekeun terus nya ku Akinya kaya nyiona salunya manehna jadi rana beng serat alias cenah kembang tadi nya teu naon-naon kitu ge mod keun kaayaan di lembur mah bagian anmi Aki memeresna heuk didoakeun mod sing hasil maksud jeung ieu Aki mekelan keur ongkos lumayan yeuh gede mah henteu mod cek Aki noledan mekelan duit nu dibungkus ku kertas kasih komod ginu na tuh kilah penting dibungkus ieu ki bising murah babakuna mah sabaraha kitu ki wayahna ulah hayang nyaho euy kege di imah dihitung sing ka itu nuhun atuh ki ditarima ku ieu reng sepamitan si komod kalaya dibarengan ku Sidul jeung si Ibro kalaluar ti imah Aki noledna ngan si Nini da keur eueuh jadi teu bisa pamitan heula tapi da diwakilkeun ka Aki noledna Aki noledna di imah nangan sorangan sanggeus ditinggalkeun ku si komod Sidul Hamid jeung si Ibro sedengkeun pamajikanana nyata Nini kenoh keur eueuh keur ngenong di dulurna sajeroning diuk sorangan dina hatena Aki noledna gagarentes
Kabeneran ye barudak eueuh ulang-ulang aja nu cicing di dieu kabeh milu kasih komod kaci pancur pamajikan aing keur eueuh dengenong di anak lanceukna di lemur babakan jati. Jadi ayeuna aing bakal tumaninah pikeun ngalaksanakeun hiji paniatan nu sanyana geus heubeul di sidem di hati aing. Waktu ayeuna aing keur ngadu ilmu jeung diri sikarta bohongan aing ditangtang ku jalan manehna nu badanan ngalaksanakeun kahayang nyoni aing rek dangdan heula deui. Haki noledna ngaleos ka kamarna teu kungsi lila geus kaluar deui bari ayeuna mah geus make baju kampret totopong malah perang bodas habeun baju kampret bodas jeung celana pangsi bodas teh sanes bodas nyacas bodas teh aya warna-warna koneng sakedik para wargi sadaya warna gading sakedik manggading tina sutra teh ate sedengkeun sirahna make totopong di barang-bang semplakeun nya kitu teu poho mawa pakarang sagala ngan lain bedog tapi ieu mah itu koe nu salila ieu jadi cekelan manehanana ngantara dibabawa ari lain lamun diliaran jauh mah. Teu loba omong deui sanggeus kitu mah kinoledna turun kaburuan ngagedig leumpang ka kidulkeun. Maksudna geus gilig rek ngadatangan Mama Karta. Kahiji hayang ngelingkeun Mama Karta supaya teu kateterusan, teu katalanjuran ngakalakeun si Komod. Kadua supaya insaf babalik pikir, teu terus ngamusuh ka dirina. Najan lumampah dina kayan peuting poek meredong, akinoledna teu ieu kararagok. Leumpangna lancar malah sakedeung oge geus jauh ninggalkeun lembur Cikuyas. Para mitra kaum dangu kacaturkeun di tempat sejen si Komod jeung si Dul Hamid katilu si Ibro harita geus cunuk kaburuan imah si Komod di Cipancur. Mimitina mah bi omoh ngarasa heraneun oge ku ayeuna anakna datangna babarengan jeung dua urang sobatna. Tapi sanggeus diterangkeun ku si Komod kaheran bi omoh teh leungit. Malah atoh nu aya barang meunang beja ti si Komod yang pangna ngarenong terek ngabadamikeun rarancang poe isukan. Si Komod jeung si Ibro rek nyaba ka kota pikeun nyangan pagawean jeung nyingkahan kajadian kawinanana antara Nyi Onah jeung Den Husein. Jadi pangna maneh isukan rek nyaba teh jeung si Ibro lantaran meunang panitah ti Akinoledna bari nyamot. Cek bi omo hayang leuwih yakin. Kitu mah lah kampura wing ye. Teu bebeja ti angalna da puguh hadadak atuh wing ge meunang parentah ti aki teh. Wing teh kahijina mah nyingkahan ieu Bu Haji Nyoni jeung Bi Iwak. Nyingkahan kawinan Nyi Onah kitu. Ceuk Akinoledna wing kudu ninggalkeun lemur. Bising teu kuat mun ngalalajuana Nyi Onah kawin poe isukan kitu. Mun sajena deui wing teh hayang boga pagawean tuh mah. Teu ngaripukeun we jadi kolot tak kitu mah. Pangna wing rek ninggalkeun lemur teh si Komod nerangkeun sakali deui. Ngarah inung nangidinan ka manehanana. Kutan tulusnya isukan teh tetela tega Nyi Onah. Tapi emak yakin tetep kacinta Nyi Onah maka maneh meureun mod. Ya, cuk wing mah teu kitu mah lah. Mun nyagi kacinta keur wing meureunan moal daekeun dikawin ku Den Husein. Alasan sejen bintang ti mah kudu ngidinan ku kawinnya wing rek mumara lah pokona mah. Teu mah mumara ka kota mah. Teu naon-naon anak king mama atoh nu aya mun maneh boga pikiran hayang digawe. Neangan pagawean di kota jeung rek jeung si Ibro. Bener mah lantaran si Ibro geus daekeun. Tadina mah wing yang nyerangan Kang Komod mah. Ngan lantaran keur kagok boga pagawean jadi wing mah teu bisa marangan. Beda si Ibro jadi Kang Komod boga batur teh. Cek si dua nerangkeun kaayaan manehna. Teu bisa marengan sobatna nyaba. Teu naon ujang da memang katempo ku ibi oge. Yenjang dulu mah loba pagawean di lemur, kabubuh getol kana pagawean. Cing kira-kira rek mana nu bakal disungsi ku maneh teh mod? Saterusna Nabi Omoh nanyakeun rek mana manehna diri si Komod. Si Komod ngareret ka si Ibro unggeuh atuh geus kitu mah pok si Komod ngajawab. Ieu mah bide nya bari leumbang teh ka dieu nya. Wing ngobrol jeung si Ibro, kabeneran si Ibro boga mang di kota Tangerang. Wing jeung si Ibro rek kadinya, sujuganan mang si Ibro bisa mangnyangankeun pagawean keur wing jeung si Ibro. Bener kitu jang Ibro. Nabi pangna wing pangna mang wing nya, pan mang wing teh mang ebod di Tangerang matuhna nyata di Batu Ceper. Malah sisi jalan tau wing rek ngajak kadinya. Jeung Kang Komod kitu ge lamun diidinan ku Ibi, cek si Ibro. Syukur atuh Bro. Ibi mah leuwih tinggi dinan malah mah atoh nu aya. Mun teu salah Mang Jang Ibro di Tangerang teh Ki Udin beureunya.
Mang Udin bi syukur atuh mod Ibro cung isukan mageramiangnya ku ibi diutama jadi doakeun sing hasil maksud jeung ulah loba pikiran ari keur bakal mah saperak-perakeun mah aya di imah atuh dahareunnya urang nyieun uras we limas mah keur bakal di jalan rek atuh mah rek ka dapur heula nya diomong ngaleos rek ka dapur rek ngisikan jeung rek nguras atawa nyieun lontong keur pibakeleun si Komod isukan. Si Komod jeung si Ibro katilu Sidul Hamid neruskeun ngobrol tiluan. Sidul Hamid bilu ngaduakeun sangka nu jadi sobat aya dina kamajuan di panyabaan teh malah pamangi Sidul lamun engke usaha si Komod jeung Sidul aya dina kamajuan manehna gerek nuturkeun puguh we hal eta jadi matak sugema keur diri si Komod jeung si Ibro. Ngan barina ti kitu si Komod papatah ka Sidul Hamid supaya Sidul Hamid daek nalingakeun atawa ngadedengekeun ka aya Nyi Ona naha tulus henteuna dikawin ku Den Husein. Tangtu hal eta disatujuan ku Dul Hamid. Dul Hamid ge janji mun aya beja nu matak sugema kana tangtu bari banca ngabejaan ka Tangerang. Tuna heula kayan si Komod nu keur ngariung jeung sabatur-baturna kacaturkeun aya di tempat nu anggang nyatana di padumukan Mamakarta di puncak pasir seluhur sabelah. Penting ieu Mamakarta keur ngalaksanakeun pamenta Nyi Oni. Harita Mamakarta aya di buruan saung bari nyang hareupan durukan sieun durukan hurung ngabebela sedengkeun Mamakarta sajeroning diuk hareupeun durukan bari jeung kunyam-kunyem ngomong sorangan. Harita dina leungeun pakeanna si Komod jeung pakean Nyi Ona kumanehna masikeun dicekel. Dina penting ieu waktuna nu alus pikeun aing nyumpunan kapalaina ning Oni. Kuaina ieu pakean diduruk mangga Nyi Oni bakal dipicinta ku si Komod. Sabalikna si Komod ka Nyi Ona bakal ngewa bakal sebel. Malah Neng Ona bakal ngewa 100% ka si Komod punjul salawe. Sini durukan hurung mending ngabebela. Moal nyahoan ieu. Tempat aing ngingkur hara-haraeun jeung moal aya nu wani datang. Lantaran mun aya kumaha ka dieu tangtu ku aing bakal dicilakakeun. Tong boroti peuting pan ti beurang teh nu datang ari lain aya nu pangabutuh mah. Ari lain aya tatama ka diri aing. Ayeuna sambil aing ngaduruk di pakaian leuwih teu aing rek meuleuh menyan. Sakaligus naleda ka para karuhun jeung utamana Mahkamah Jomantara nu jadi pamuntangan aing beurang jeung peuting. Aya deh para mitra Mah Jomantara ieu deuh. Satu Mah Jomantara leuh ieu mah ieu. Mah Jomantara deuh pamuhitannya si Mamakarta. Ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra kaum dangu, Mamakarta harita keneh tuluy muka bungkusan kertas leutik. Tetela geuningan ngaluarkeun saguruntul menyan. Geus kitu eta menyan dibubukeun tuluy diawurkeun kana seuneu durukan. Salengseng seungit menyan nu dibeuleum. Meuning ngadalingding angin-anginan bari meuleuh menyan pok Mamakarta ngomong kieu. Mun mah Jomantara nu janten pamuntangan di sim abdi. Mugi dijabah siapa naja, mugi dikabul siapa maksud. Mugi dijabah siapa naja, mugi dikabul siapa maksud. Sim kuring dada aya maksud kaulan. Tiayunya kahareup mugi nu ngaran si Komod. Ulah kabung bulengan, ulah kaedanan kuning Ona. Tapi kabung bulengan kaedanan teh kudu kuning Oni. Kalayan Mah Jomantara. Muga-muga Neng Ona ngewaeun ka si Komod. Ulah asih, ulah bogo. Ulah bogo, ulah asih. Ulah asih, ulah bogo. Ulah bogo, ulah asih. Nu aya rasa ngewa, rasa ijid, rasa ijid, rasa ngewa, rasa ngewa, rasa ijid, rasa ijid, rasa ngewa. Ngarah lancar Neng Oni silih pika cinta jeung si Komod. Seor harita angin meuni nyeor tari.
malah di kajauhan make kadenge suara anjing leuweung melewung babaung mata ketira jeung matak siun. Najan kitu kaayanana keur diri Mamakarta henteu ngarasa sieun teu ngarasa keueung. Malah nu aya mah ngarasa atoh jeung bunga. Ku ayeuna kadenge aya anjing babaung jeung angin nyeor tanda ka Mamakarta aya nu datang ngalanglang sejanohonan atawa ngalaksanakeun kasakur kahayang diri Mamakarta. Mamakarta pok nyarita malah harita ngacung-ngacungkeun pakaian nu bakal dibeuleum. Nun mah jomantara anu gagah perkasa. Mbah Jomantara nu gagah perkasa angin Mbah Jomantara malangkungan sengitna menyanu dibeuleum danget ieu jisim abdi nana dijabah sapaneja tinekananya kahoyong kalayan etang-etang pakaulan kanggo syarat jisim abdi baris meuleum ya angguan ning onah sareng angguan si komod sareng ning onah angguanana mugi bae ya sakatampi ku kesambah nya kitu ka Mbah Dulang Baplang Mbah Batu Nangkum Mbah Parahu Butut ngaijabah dugi gati laksana kaulanun ayeuna keneh panganggo ka gua nyi onah mangga ieu calana lebet sareng ieu kutang bade diduruk mangga nyangakeun ku jisim abdi bade dibeuleum jeung pakaian si komod sedang tuh dibeuleum merepet hangit. Aduh ya mah begian kana calana lebetnya. Ampun ya mah aduh ya we atuh mah cing atuh milih-milih ulah nyunkeun calana lebet aduh ya ampun para mitra aduh mah kasebelan ya para mitra lah aduh ampun bila bawa omong deui para wargi kalayana teh nu pinuh ku keyakinan Mamakarta ngaduruk eta pakaian boga Nyi Onah jeung si komod nu kamari beurang dibawa ka dinya ku Nyi Oni. Tapi lain deui kaget keur diri Mamakarta lantaran barang rek brus dua rupa pakaian dibeuleum teu kanyahoan ti tadina celeg hareupeun Mamakarta aya tangtungan saurang aki-aki pakaian sing sarwa bodas geus nangtung. Mamakarta para wargi sadaya teu tulus meuleum eta pakaian malah manehna mencerong kanu anyar datang bari bibirna ngunyem. Andika teh sinolen Juni cek Mamakarta para wargi. Memang bener Karca kuring sinoledna teh kuring ngaharepkeun supaya Andika montong tulus ngalaksanakeun paniatan pakaian Onah jeung pakaian si komod ku Andika ulah tuluy dibeuleum cek eta aki-aki nu anyar datang. Teteh lah geuning para mitra aki noledna datang pareng dina mangsa Mamakarta rek sabrus-bruseun ngaduruk pakaian Nyi Onah jeung pakaian si komod teh. Ye noledna Andika ulah ngaganggu ulah kana pagawean batur deui. Pokona saguru saelmu ulah ganggu deui. Hari kuring mah moal rek ngaganggu ka Andika lamun Andika cara ngaganggu ka batur. Tapi apan kanyataanna mah Andika teh jadi pagaweana keur hianat jeung jaya dengki kaniaya teh ka jalma sejen teh kurang ajar sia. Montong sangeunana sia nya capek teh dia. Montong paduli sada sia ngomong teh noledna. Mana buktina deuleu aing sok hianat ka diri batur deuleu. Mana? Mamakarta bener-bener ambakeunana. Ku ayeuna didatangan ku aki noledna. Manehna meuni haok polotot ngomong gogorowokan tarikna ka para mitra sadaya. Sabalikna pikeun aki noledna mah adem ayem tenang keur diri aki noledna. Manehna nangtung bari pok ngomong lalaunan tapi ngandung wibawa jeung komara geteran nu matak ngoyageun kana jajantung. Karja Andika ulah rek mungkir ulah pura-pura lantaran najan kumaha diri kula moal bisa dibobodo moal bisa dibohongan ku Andika. Buktina ayeuna pandina leungeun Andika aya pakaian jero ning Onah jeung baju katut calana boga si komod. Eta dua setel pakaian ku Andika rek diduruk sabrus-bruseun bieu diasupkeun kana durukan. Nu dipramri supaya antara Nyi Onah jeung si komod silih pikangewa. Ngara si komod jadi bogoheun ka Nyi Oni. Hayo aku Karja
ngarah kukuring kasalan Anika dihambura ngarah kuring muarek ngaganggu deui ka Anika. Tetela awas keneh panon maneh jeung pangrasa maneh teh sia noledna tapi aing muarek nurut deuleu tiba heula ge aing mah teh heulaanan kudu ngaguguh kana kayang sia cadu mungku karam dempak aing mah sia kudu daek nurut kana panita sia. Ayeuna keneh ieu pakean rek diduruk ku aing hayo teh nyokeun sia noledna. Mama Karta rek ngasupkeun pakean kana durukan. Halayan matak heran harita aya angin nebak kana eta pakean ngalayang lesot tina leungeun Mama Karta gep nyamperkeun ka Aki Noledna beunang ditewak ku leungeun kenca Aki Noledna. Siga naon leungeun kenca pas pisan newak ieu celana jero nyeuna terasa deh aduh ieu. Mama Karta teu lemek teu nyarek panon molohok bengong teu ngiceup-ngiceup mencerong kana pakean aya dina leungeun kenca Aki Noledna. Dina hatena muji kana luhur ilmu Aki Noledna bisa ngaleupaskeun cekelan manehna bari Aki Noledna teu ingkah tina eta tempat nangtungna. Tapi lain ge Mama Karta anu baheula kasohor jawara gagah pilih tanding mun ayeuna kudu tunduk kitu bae mah ka diri Aki Noledna. Jung Mama Karta nangtung haok nyentak tarik naker malah bari jeung tutunjuk sagala rupa ka Aki Noledna. Ngajago sia Noledna sia pamer kabisa di hareupeun aing deuleu. Nyangka aing rek sieun rek geumpeur meureun ku sianya keheulaanan deuleu malah nu nyata maneh sakedeung bakal modar. Tapi mun Anika daek mikeun eta pakean kula moal modaran maneh Noledna gancang ka dieu keun deuleu. Kula moal rek mikeun ieu pakean ka Anika sia Karta soal pae ayeuna pae engke mun geus waktuna mah kula ge moal eueuh rumah sa soal Jawa mah ye teu ngaboga-boga deuleu. Dah kitu malah kula hayang nginsapkeun Anika hayang nempo Anika babalik tikir mun diantep kana tangtu bakal leuwih loba jalma-jalma nu cilaka ku tingkah pola Anika. Sok geura talu ka kula geus kitu Anika geura ingkah ti dieu geura insap tinggalkeun kalakuan nu teu bener. Geus loba teh jalma nu cilaka nu geus paeh ku Anika pura-pura jadi dukun padahal mah taya lian ukur nyebarkeun kajahatan ka sasama jalma. Kumaha rek insap moal sia deuleu Anika teh kata kurang ajar sia. Loh mun nyata sia yang modar ayeuna teu naon ayeuna keneh Anika bakal dikirim ka neraka deuleu. Anika bakal dikempur ku anjing gugur gunung Salaksa mangrupa ilmu simpenan aing meunang guguru puluhan tahun. Ayeuna rek digunakeun ka Anika tangtu Anika bakal hancur jadi lebu. Kumaha mending hancur mending mikeun eta pakean. Mama Karta sayaga rek ngagunakeun dorongan tanaga batin marengan ilmu gugur gunung Salaksa mangrupa ilmu aheng andalan manehanana pikeun ngancurkeun musuh. Dua dampaleungeun sayaga rek dipake ngagempur awak Aki Noledna. Sok geura laksanyakeun mun Anika sanggup mangalaksanakeun nya sia Karta kurang ajar sia. Mama Karta ngaluarkeun tanaga batin pohara ampuhna nu disalurkeun kana dua leungeunna terus didorongkeun des keuna kana awak Aki Noledna. Meninga ceregur tarik tapi aneh awak Aki Noledna teu cecel teu bocel nu nyata serangan Mama Karta jadi malika gigir keuna kana tatangkalan nu aya di buruan saung Mama Karta atuh 10 tangkal kai ancur harita keneh. Mama Karta lain dia ambakeunana tetela manehanana ayeuna meunang lawan pohara tangguhna kakara ayeuna silih kana kaayaan Aki Noledna nu leuwih luhur elmuna batan ti heula boro manehna mencilkeun maneh di pasir luhur sabeula ngajauhkeun diri ti batur dah neuleuman ilmu pikeun ngalawan jeung ngelehkeun musuh-musuhna tapi tetela can ampuh pikeun ngelehkeun diri Aki Noledna. Radalila Mama Karta olohok bengong molotot ka Aki Noledna. Sabalikna Aki Noledna ngaharnyu gawena siga nu teu ngarasa naon-naon sanggeus bisa dikempur ku serangan ampuh ti diri Mama Karta. Noledna tetela beuki luhur ilmu anjeun teh ha? Aing ku luhur-luhur teuing sia Karta ngan bae pangna ilmu Anika teu ampuh.
saya lian bongan dipakai itu bener. Ayeuna rek kumaha pilampaheun Andika sia. Rek taluk, rek babalik pikir atawa rek kumaha? Kula moal taluk, lamun Andika bisa nada serangan pedang kaula. Serepet Mamakarta mesat pedang panjang, meninggal kurilap cahayana katojo ku bulan sapasi anu kakara medal. Kula bakal ngagunakeun ieu pedang keur mateni diri Andika sia. Andika keur nada narek make naon uledna? Ai kula mah ngagunakeun ieu we, kabeneran mawa itu koe. Cekaki noledna ngacungkeun itu koena. Sing balik sia jadi jelema teh noledna. Sing bener sia hirup teh, mani teh geus kolot lain budak satepak sia. Nu kakara bisa lempang. Moalnya pedang kami yakin pohara seukeut narik dilawan ku itu koe, ha? Eueuh ti dituna sia ari pedang dilawan ku itu koe mah. Eta mah sarua jeung ngahina ka aing. Kera diri nama Mamakarta memang asa dihina ku diri Akinoledna. Peda Akinoledna drek ngagunakeun hoe pikeun nadingan pedang manehna. Mangkaning apan lain pedang sa pedang-pedangna, tapi pedang ditinggal karuhun beunang disebutkeun pedang pusaka. Moalnya ari kudu diadukeun jeung hoe onaman mah. Akinoledna gancang nemalan tenang naker. Hehehe karya. Kuring mah eueuh maksud rek ngahina ka Andika, eueuh maksud rek nyapirakeun kana pangarti Andika. Nya kitu kula ge percaya yen pedang Andika pohara ampuhna, pohara seukeutna. Lantaran kula ge nyaho yen pedang Andika teh mangrupa pedang pusaka. Ngan lantaran kuring tadi teh rusuh, teu kaburu mawa pedang, teu kaburu mawa bedog. Du kaburu mawa ba ieu we itu koe jeung deui da mawa itu teh lain keur pakarang, ieu mah batur leumpang. Maklum ti penting bising kita tarajong tak itu. Tapi asana salahna mun kiwari dipake ngaduan pedang anu Andika sugan we diparengkeun. Harita mah ku Gusti Nu Maha Suci diparengkeun kitu tah. Ieu itu koe jadi cukang lantaran diri Andika sadar kana kasalahanana salila ieu. Jadi Andika kekeh rek ngagunakeun eta itu koe nu keur nadingan pedang kaula, ha? Bener dawuh deui pakarang sejeng atuh. Ari kudu lemor mah. Kuring ge lebar ku awak mangkani apan Andika sabut nyawa teh eueuh cadangan, eueuh serep kitu. Yah. Najan kitu ari ngagunakeun itu koe mah sarua jeung hayang modal sia. Sakali nigas eta eutik bakal potong. Padang aing bakal ngahakan awak maneh noledna. Moal kaduhung mun Andika modal, sakurang-kurangna Andika cacat. Ari geus ngalawan mah najan make itek ge kuring mah. Moal kaduhung lamun jama kuring cilaka atawa paehna pisan karta. Meureunna mun kajadian kitu teh lah. Lepasna nyawa tina awak kuring Andika nu jadi cukang lantaranana. Ngan sabalikna lamun ieu teh koe henteu potong, kuring aya pamenta. Ya, eueuh ti dituna. Ari koe kudu bisa ngelehkeun pedang masih anu lednat. Kawas boror ngomong teh sia kalakuan kawasna dongeng dulu. Tapi teu naon mun kuring nganteur kana kahayang Andika. Cing, hayang naon mun nyata pedang henteu nampuh kana ieu koe. Yo. Kuring mah maradi supaya Andika insaf. Babalik pikir ngeureunnan bagawean jahat kitu pamenda kuring. Nyata pedang Andika henteu mampu ngelehkeun itu koe. Kumaha sanggup henteu? Teu naon lah. Malah kuring bakal ngaguru ka Andika. Mun kuring teu bisa motongkeun eta itu koe ku pedang. Awas ina kula rek ngagunakeun ieu pedang. Geura iatna, geura taki-taki, geura tadah ku itu koe Andika. Nolenat? Bau ku kuring bakal ditanya kata kepah. Gancang Akinoledna malangkeun itu koena hareupeun dadana. Siup pelentrang antara pedang jeung itu koe dihat. Tapi hiji kajadian nu teu disangka-sangka lantaran ari peletok teh pedang Mamakarta potong bareng jeung kitu. Henteu asa-asa deui. Pluk Mamakarta nubruk kana awak Akinoledna bari ceurik ngadingdiwut kawas budak leutik. Waduh, kumaha kuring eleh. Muga ngahampura ka deui kuring ayeuna kuring talu kalayan moal asa-asa. Sejeng aku duru ngegageh ka diri Andika. Ari ngaku guru ka kuring mah ulah karta. Lantaran diri kuring mah teu rumasa luhur ilmu jemar ku pangabisa. Ayeuna mah urang babarengan hirup we kalayan muga diri Andika insaf. Ulah rek deui ngalakukeun pagawean nu matak ngarugikeun batur, ninggalkeun pagawean nu matak nilakakeun batur. Soal Andika jadi dukun teu naon-naon, ngan kudu jadi dukun anu bener. Kumaha sanggup atawa henteu?
sanggup kuring sanggup syukur dari sanggup mah kuring gak inarek balik tas ngomong gitu sakit Akinolendad geus eueuh hareupeun Mama Karta ngagajeleng kanu bala dina gerakan pohara gancang. Mama Karta bari anu semuleuleus lungse manehna asup deui ka jero saung goledag ngagoler dina bale-bale paragi manehna sare dina hatena diri Mama Karta janji sejaba balik pikir moal ngamusuh ka Akinolendad jeung ka jalmalian diri Mama Karta morek di deui nganteur kana pamaksudan jalmalian nu sipatna ngarugikeun jeung matak ngilakakeun ka sasama jalma. Urang tuna heula kaayaan Mama Karta nu geus insap diinsapkeun ku Akinolendad nepi ka teu tulus ngalaksanakeun pamenta Nyi Oni nya kitu Akinolendad ge ayeuna mah geus mulang ka Cikuya bari mawa hate pohara bungahna ku ayana dirina geus bisa nginsapkeun musuh kabuyutanana anu katelah Mama Karta datang ka imah Akinolendad sare tibra alatan manehanana tenang pikiran kari ngamuga-muga sangkan antara Ki Komod jeung Nyi Ona bisa ngahiji rumah tangga. Para wargi kaum dangu sedengke di tempat sejen peuting harita kaayaan di bumina Mama Haji Hasan di lembur Sinang Jawa karasana ku Nyi Onah maasa haridang bayeungjang Nyi Onah sapeuting manehna teu sare pagawean nyileuk bae mikiran nasib dirina mikiran kaayaan manehna nu poe isuk bakal ngahiji kudu kawin ka Den Husein lantaran pikiranna teu ridho mun kudu tulus kawin ka Den Husein tungtungna Nyi Onah nekadkeun maneh rek kabur rek irit kanu jauh ku kitu naga gancangan Nyi Onah ngabuntal dua setel pakaian dibuntal ku samping kebat terus segeus beres ngabuntal pakaian mah manehna ngatayep kaluar ti kamarna jejengkean keluar di bangunan imah hasil oge eueuh nu nganyahwankeun puguh sarereakeun sarare tibranaker sakedeung oge Nyi Onah geus jauh ninggalkeun imah manehna leumpang kebat kakulonkeun ninggalkeun lemur Sinang Jawa salamet teu kapanggih jeung rona acan kacaturkeun dina poe isukna para mitra lain deui Mama Haji jeung Bu Haji reuwaseunana lantaran tetela Nyi Onah geus eueuh ti kamarna tetela Nyi Onah kabur atawa bisa bae aya nu mawa kabur ku kajadian eta Bu Haji terus ceurik gagauran bakat tingku kalaleban ku aya nu jadi anak geus eueuh sanggeus badami sakedeung teg boga sangkaan buah-buah Nyi Onah kabur teh ka imah si Komod nya eta sababna teu ngangkekeun deui kalayan ngagunakeun kendaraan biur Mama Haji jeung Bu Haji ngajugjug ka lembur Cipancur ngaso heula para mitra ngaso kocapkeun para wargi sadaya harita si Komo jeung si Ibro keur pamitan ka Biomoh jeung ka Dul Hamid lantaran maranehna duaan ayeuna pisan rek nyaba ka kota Tangerang Biomoh teu buru ngaluarkeun cimata sagala rek ditinggalkeun ku anak teh karasa pohara sedihna mangkaning kakara ayeuna atuh dan jadi anak rek pisah ti manehna heueuh Komo didoakeun ku emak sangkan ujang salamet gede milik loba nu mikanya usaha sing gede hasil sing gancang loba duit ngarah ujang bisa kawin ka awewe anu micinta ka hidup cek Biomoh bari ngusapan sirasi Komo syukur wing didoakeun ku emak bukan cek sasage dua anu jadi indung pohara matihna kana tangtu hasilna juga makeun ngan soal wing kawin jeung pokona mah jeung sahasana mah teu kudu sabit-sabit mah cek si Komod bari nuluykeun ngaruskeun ngasupkeun baju salin kana kantongna make ulah disabit-sabit mod hari kitu hartina mapan maneh meureun aya rencana rek kawin nya pokona mah wing kawin ngan ibu gua ka Nyi Onah mah ditu dalah pokona mah da non teh pora gedena cinta wing teh leuwih gede badan Gunung Ciremay ngan atuh da manehna atuh da rek kawin ka batur jadi pamohalan moal laksana mah geus lah pokona mah Neng Onah geus bagja boga salaki pungan manehna jalijang gitu da ih buah teh mah hayang ka kakang teh yang laksana Kang si Ibro bari ngasupkeun buras kana kantongna milu ngobrol ya mentong pipilun ngobrol maneh malah budak mah bari ge pokona mah
lantaran lebih apal karena kaya nyona teh dewek di nuka kabogohna tak kaya manehna dai kawin tanana cinta manehna luntur geus ledeh ada teu sedih dewek mah teu lah moga-moga we sing bagja jeung pokona mah rumah tanggana tas ngomong kitu ret si Komod ka Sidul Hamid nu harita keur mang nyamirkeun sapatu si Komod barik pok ngomong tul geus serang euy ye kurang Kang kudu siga kaca itu sugan we ka karana nempo sepatu ge loba nu bogoheun ka urang-urang kota teh Kang teh masih dua bari tuluy ngagosok-gosokkeun lama kana sapatu si Komod kadenya dua salila dewek eueuy si lain kudu bisa diandelkeun euy kudu bisa ngajaga mawingnya sanunya wing eueuh teh mah teh beger deui gitu ngomong teh sia mah ka mana wae Komod ka paseling ka inung we baomo baeud sanunya wae jajak nu naksir ka mah tuh mah mun anu naksir ngajak kawin ka ibinya uing bakal ngawejaan ka ditu ka Tangerangnya nya cek si dua bet saruana oh atuh kudu kitu euy ngan kade euy mun lalakina sakira nu beunghar mah ulah bisi ngahina ka mawing jeung ka bisi mung aku anak kawin gitu wajar-wajar we lah pajajar pasar dulu lah sing beunang diandelkeun euy beres lah keun lebih mun ibi kawin deui si bro rek ieu naon teh mere kado mari hadiah mere sarkon gitu cek si ieu bro naon sarkon teh bro Kang dulu kuper geuning ieu Kang ari sarkon teh eta anti hamil teh itu buat langsung di lahir mangga sia ganeng si barudak ke teu gableg pikiran ngomong teh wasalin jeung kolot pe ka mana wae cek dia omong bari hatena mah hayang seuri ngabandungan obrolan antara anakna jeung babaturanna carita beres jeung rengse si Komo jeung si Ibro rek giumian malah geus jerut tarurun kaburuan dijajabkeun ku Sidul Hamid jeung Biomo rek nganterkeun nepi ka jala diliwatan mobil tapi sarerea pohara ngagebegna sabab kakara turun kaburuan ari geleser teh aya mobil asup kaburuan leuwih-leuwih sarerea ngarasa kaget barang eta mobil geus eureun bari aya nu kaluar tetela Mama Haji jeung Ibu Haji Mama Haji jeung Bu Haji gagancangan nyamperkeun ka si Komod anu keur narangtung di buruan. Karek kamarana itu geuning si garek nyaba jeung Komod. Terus mohon mama, abdi itu bade ka kota mama bade milarian pada malan sun. Ngarupami abdi tos gaduh pada malan mah. Abdi itu seueur artos gitu. Hari seueur artos mah mohon moal ditampi penginten anajan abdi bogoh ka anak nu beunghar ge kitu. Pok-pokan si Komod siga nyibiran ka Mama Haji jeung Bu Haji. Oh, jadi rek nyaba, syukur atuh Ujang. Aku mah didoakeun sing hasil maksud. Ngan ari nengona dikamanakeun di mana ayeuna? Moga jang Komod kersa masihan keterangan ka ibu. Cek Bu Haji jawana nanyakeun nyi Onah ka si Komod. Kebeg si Komod si dua jeung si Ibro oge Biomo. Pohara ngagebegna lantaran teu gugur teu angin. Bu Haji make nanyakeun nyi Onah tapi kalayan tenang. Si Komod gancang nemalan bari maju salengkah ngadeuketan ka Bu Haji. Sunya nanti nuju jangar Ibu Haji teh nuju hareeng sun. Kumaha mimitina itu Ibu teh Ibu Haji yang terhormat teh make nanya ke Nyi Onah segala. Kedahna ge abdi nu naroskeun teh di mana ayeuna Nyi Onah? Si Os teh nikahna sareng Den Husein anu pangkajana sadunya teh kitu. Ujang Ibu teh nyaah ka Ujang. Mama ge nyaah ka Ujang hampura kana segala kesalahan Ibu jeung Mama nu ti heula-heula. Ayeuna Ibu ka dieu lantaran anak Ibu nyatana Onah geus eueuh geus kabur. Hah? Kabur? Aduh. Panginjil akibat dipaksa we teh pilarian lah tuh ha ulah make nepungan ka uing segala uing mah nyaba ieu ka Tangerang lah teu ngabang-barangkeun hati pokona mah ngarah teu nyeri teuing ku ayeuna ka Bogor dikawinkeun ka Jaja Kasejin kitu. Ujang memang mama nu salah maksa kanu jadi anak ayeuna mah bantuan yang anak king mun geus kapanggih prak rek kawin ge jeung Ujang teu naon. Uing mah mung dipake batur-batur lumayan mah teh lah. Aya jang beban sirap mun kitu nya. Aduh ampun Gusti. Mama yeuh lantaran uing teh boga harga diri atuh Mama. Tong kitu Ujang bantuan milarian yang Onah heula angguran mah. Cek Biomo bari saterusna ngareret ka Bu Haji sarta nyarita. Teu aya ka dieu da upami aya mah kanggo naon disumputkeun. Nah ka mana atuh ari neng Onah teh? Biomo ge ceurik mirungna langsa jeung sedih ku ayeuna neng Onah eueuh. Aduh, kumaha turi geus kieu Como? Sok sieun luasan we anak kuring kumaha atunya? Bu Haji ge mimitina lual-we teu kungsi dilagaur ceurik meuni ngagaur. Para mitra sadaya, hadena we para wargi. Dina kaayaan keur sedih kitu kurunyung aya nu datang harita teh.
lain deui ngagepegna sararea lantaran datang tayalian Akinoledna bari ngiring ke Nyi Ona. Tas di mana hidup tehnya? Tas di mana ieu? Bu Haji nyeleuneu rek ngagabrug Nyi Ona tapi Nyi Ona kalah ka mundur. Nu tetela Nyi Ona kalah ngagabrug ka si Komod terus nangkep meuni pageuna ke. Kang Komod, ya abdi Kang, hapunten abdi. Yuh nyai tos dah ulang ngemutan naon-naon bageul. Akang mah bios teh cios oge lah rumaos akang mah jalmi termiskin di dunia semua. Cek si Komod bari rambisak ngusapan buuk Nyi Ona. Ngomong pegat-pegat jeung dumareuda. Nyaksian kaya Nyi Ona jeung si Komod silih tangkep bari silih hujanan Cipanon. Bet ngalas oge keur Mama Haji sareng Bu Haji. Nalangsa bet ngarasa dosa diri manehna megatkeun katresna anu jadi anak. Mama Haji gancang nyaketan Akinoledna bari popna sopanaker. Aki, nuhun pun anak dijajabkeun nyamung naha ka pendak di mana ku saliraki teh. Hehehe ulah guru musuh sumun. Ulah gempeur alit mana juragan. Oge, henteu kadaseur emutan ayeuna mah parantos salamet. Tuang putra kalarsan kepada ku Aki di buruan saung. Sumuhun saung gagaduhan di lemur nu. Ayeuna calik dina golodog saung bari ngagukuk nangis. Ditaros teh cenah alim kedah kawin kaden Husein mah hoyong so teh kaden Komod cenah kitu. Dah ku Aki teh diolo terus diajabkeun ka dieu. Ayeuna mah kumaha wae kaputusanna teu langkung sapuhna. Aki mah ngajajabkeun ka dieu parantos. Pedah terang dia nama Mama Haji sareng Ibu Haji sung juragan baris ka dieu. Hadela we sumun kaburu dongkap Aki ka dieu. Mun teu tangtos juragan teh bakal terasna naroskeun yang Ona ka pun icu nyatana si Komod kitu. Aduh, hatur nuhun atuh Aki. Hatur nuhun kana kasayan ti salira Aki. Si horeng dina puting tadi Nyi Ona kaburna teh teu ka mana-mana. Manehna bet kawas aya nu nungtun make hayang ngadatangan ka pamatuhan Akinoledna di lembur Cikuya. Kabeneran harita Akinoledna geus aya di imah. Sanggeus manehna ngadatangan mamakarta di pasir luhur sabelah teh. Nya sanggeus ditanya sabab-musababna saterusna ku Akinoledna Nyi Ona dibawa cenah ka eta tempat. Mama Haji jeung Bu Haji lain deui ngarasa sugema jeung atoh. Ku ayeuna Nyi Ona salamet bisa kapanggih ku Akinoledna. Saterusna Nyi Ona diajak balik tapi Nyi Ona embungkeun. Kajaba ka Karadaek tapi kudu dibarengan ku si Komod hayang kawin jeung Kang Komod. Tungtungna cinek kana hiji kaputusan yen nikahna Nyi Ona kaden Husein kudu batal. Ngajaga bisi Nyi Ona nekad poho kana diri. Sanggeus badami sacara dadak-dadakan. Akhirna Mama Haji mutuskeun poe isukan waktuna kawin si Komod ka Nyi Ona. Sedeng poe ieu Mama Haji jeung Bu Haji rek nepungan juragan Sukria jeung Den Husein di Pasir Jambe. Mun henteu gancang-gancang ditepungan bisi daratang manten ka Sindang Jawa. Geus cindak kitu Mama Haji jeung Bu Haji arasup deui kana mobil piur mobil maju ngajugjug ka Pasir Jambe pikeun ngabatalkeun pertikahan antara Den Husein jeung Nyi Ona. Nyi Ona para wargi jeung si Komod ditinggalkeun ku Bu Haji sareng Mama Haji. Harita diriung ku Akinoledna Sidul Hamid jeung si Ibro oge biomo. Sararea aya dina kabungahan dengan basa Nyi Ona nanyakeun perkara surat. Cenah naon sababna Kang Komod nepi ka tega mutuskeun. Si Komod julang cileung ngarasa kaget. Najan kumaha si Komod teu rumasa nyieun surat, malah kana tulisanna ge teu apal. Pangna kitu eta surat ditemongkeun ka si Komod. Lila-lila si Komod jadi apal kana eta tulisan. Tilawa omong manehna terus ngaluarkeun surat nu ti heula. Katarima ku manehna surat anu basa eta dibawa ku si Ibro nyata surat ti Biiwak. Kakara ayeuna si Komod jeung nuliana boga kacinekan yen eta teh tayalian geuning surat ti Biiwak nu ngakukeun surat ti si Komod seolah-olah si Komod mutuskeun padahal ukur jijieunan. Si orang Biiwak ngeunyeun ka sang tukang teh. Kakara ayeuna Nyi Ona bener-bener yakin sanggeus meunang keterangan ti si Komod. Kalaya dinyakeun ku Akinoledna yen boh Bu Haji Biiwak katut Nyi Oni kabehana ge micinta ka diri si Komod. Nyi Ona pohara makeunana malah mun keukeuh manehna rek dipaksa kawin ka Den Husein. Eta kaayaan ku Nyi Ona rek dibejakeun ka Mama Haji moal asa-asa deui. Kitu tekanna Nyi Ona. Oh, boga tanaga ya Nyi Ona para wargi. Kira-kira wanci asar kurunyung Mama Haji sareng Bu Haji sumping.
malah dibarengan kunyi Oni jeung biiwak sagala. Mama Haji nerangkeun yen pihak kulawarga Den Husein pohara ambakeunana ku ayeuna dibatalkeun kawin, tapi keukeuh pihak Mama Haji ngabatalkeun nepi ka tungtungna cunuk kana hiji kaputusan. Ceuk pihak Den Husein teu naon-naon kawin batangan minta ganti parurugi. Gedena 20 juta, tapi teu jadi halangan eta ganti rugi ku Mama Haji disanggupan kalayan isukan ge sering sena kawin antara si Komo jeung Diona. Eta duit bakal dianterkeun ka Pasir Jame. Yo, nepi ka kitu. Nah ya para mitra, Bu Haji jeung Mama Haji rek nyang kauntungan kitu tuh para wargi, jadi buntung ngaso we lah ngaso. Para mitra kaum dangu, basa Mama Haji jeung Ibu Haji ditepas imah nariung jeung diomoh katut sidul harita teh para wargi sadaya oge si Ibro keur ngarobrol. Nyi Onah ngageroan Nyi Oni jeung biiwak kalayan disaksian ku si Komod. Pop Nyi Onah nganahan ka biiwak jeung ka Nyi Oni make mikabogoh ka Kang Komod. Hampura we teteh Onah hampura rumasa teteh salah, cek Nyi Oni minta dihampura. Neneng hapunten Ibi paratos kumaha bantun micinta ka Den Komod. Ari mah nyangakeun sadaya-daya, nyangakeun beung teu-teukeun suku genteng belokeun, dikorogorokeun, nyangakeun bade dibereum di hideung ge. Nyangakeun kumaha neneng bibi mah. Neneng biiwak meuni acung-acungan nyemah bakat tingku hayang dihampura ku Nyi Onah. Nyeh para mitra Nyi Onah jeung si Komod imut nyaksian kaya Nyi Oni jeung biiwak. Harita keur ditanya di tengah imah. Teu naon anu parantos mah kapayuna mah ulah-ulah deui nya. Lantaran dina dinten enjing mutlak Kang Komod teh jadi milik abdi, jadi salaki abdi, cek Nyi Onah. Bari ngaleng si Komod terus dibawa ka tepas ninggalkeun biiwak jeung Nyi Oni nu masih keneh aya di tengah imah. Sakumaha rarancang poe ieu poe isukna lumangsung walimahan pernikahan antara si Komo jeung Nyi Onah. Lungsur langsar taya gangguan naon-naon ngan basa peutingna wanci bada isa basa si Komo jeung Nyi Onah keur araya di kamar panganten ari kurunyung biiwak nyampeurkeun. Lain deui ngarenyagna si Komo jeung Nyi Onah langsung we tumanya ka biiwak. Ieu kain naon ieu make nyampeurkeun peuting-peuting segala. Nah ibi teh apa-apa nih teh malam pertama uing teh jeung Nyi Onah teh. Aya naon bi? Dina tumanya nasi Komo jeung Nyi Onah pating harewos sieun kadangueun ku Mama Haji sareng Bu Haji nu nuju araya keneh di tengah bumi nuju beberes. Aden oge neneng hapunten Ibi. Margi dipayun teh perkawis ati salah semasan si dipaling ucing, cek biiwak. Bari jeung nyuh kana lahuna Nyi Onah. Kituna teh teu kaampeuh make jeung ceurik sagala gancang dicengkatkeun ku Nyi Onah. Ari kitu, nakunaon pangna eueuh teh bi? Gancang bejakeun. Nyi Onah aya rasa ambak dina hatena, tapi daapan sagala rupa geus kaliwat. Ku bibi sanya nama ditedah. Hah? Ku bibi? Beuh, itu si bibi nepi ka dahar eta ati. Aya kituna nya. Nyi Onah jeung si Komod mencerong salila-lila ka biiwak bari hatena ngarasa keheul ka biiwak. Mohon ku bibi ditedah maksud saparos aden teh bogoheun ka bibi, duh hapunten. Teu sangka ibinya kalakuan kitu. Tapi nanggeus manggeus bi kuring ge apana geus laksana kawin jeung Kang Komod. Kahareupna ulah kitu-kitu deui nya. Mangga dikantun atuh. Biiwak cengkat. Nya jiga tuh. Biiwak harita rek ngaleos kaluar ti kamar Nyi Onah. Tapi barang rek kaluar pisan digeroan ku si Komod. Bibi ka ieu bi. Biiwak nyampeurkeun. Bade pikir sae naon aden? Mun sukan ibi jadi monyetnya, ulah nyalakeun ka uing nya. Cek si Komod bari nyerengeh nahan pisirieun. Naha? Biiwak tumanya marengan hatena pinuh ku kaheran. Nyi Onah tacan ngarti kana maksud omongan salakina, tapi henteu nanya naon-naon. Sedang si Komod gancang nerangkeun ka biiwak. Di nya nama ati teh lain ati sapi. Tapi ati monyet belah mudang alati Gunung Tampomas bi. Aduh, yeung kumaha tuh bibi? Tong leuwas-leuwas isukan urang ditamakeun di alkinolenna. Nunggu da kaluar urang uing rek susunan jeung Nyi Onah. Tas ngomong kitu goledag si Komod ngagoler. Nyi Onah ge goledag gigireunana geus kitu mah gagancangan biiwak kaluar ti kamar bari hatena deg-degan sieun jadi monyet. Dongengna tamat perwargi.
si horeng gening nulaksana kawin teh si komod para mitra sadaya duh si ganda cenah bakali lah dongeng cekap dugi ka dieu bae heula ditamatkeun para mitra atuh bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten da sanes ngadongengkeun perkawis para wargi ieu mah mung kalersan wungkul sigana mah ai dongeng teh aku Mang Jaya sering disebatkeun di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus di reka-reka malar siga upami kurang di non teh di peres asaripatina tidak ye dongeng tiasa kagamar kumaha kulawarga anu sifatna materialistis kitu anu diudag-udag ngan saukur kadunyaan wungkul ngan saukur dudunya wungkul kadunyaan model kulawarga Mama Haji Hasan sareng Ibu Hajina nu diudag-udag teh dunya we wungkul ajeuna kitu buktina tah ieu hiji contoh si horeng ngoning urang hirup di alam dunya teh nu diudag teh kedah saimbang urang kedah sigar tengah ngudag tujuan teh nyaeta ngudag dunya kudu urang dipaju pon kitu deui keur kepentingan di akhirat ge kitu keneh ku urang kudu dipaju janten hartos nama dua nana nu kedah dipaju ku urang teh sigar tengah kaditu kadieu dudunya perlu urang keur hirup di alam dunya pon kitu deui ngudag kapentingan di akhirat ge nya kitu keneh sami perluna kitu para mitra sadaya mudah-mudahan urang salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala para wargi kaum dangu ari sono namana taku Mang Jaya teh hoyong teras ngadongeng nemu waktosna kabujeng seep urang cekapkeun wae para mitra dugi ka dieu insyaallah enjing urang tepang deui den dongeng sanes Mang Jaya sapara kancang haturkeun wilujeng kantun bae kasadayana mangga